Duh, si abah teh minta ka dieu euy. Ieu mah tuh lembur urang baheula ieu. Urang seuleuh nih sikabayan ka dieu. Sikabayan kumaha kabarna ieu nanya euy. Urang teh anglang halur ah. Duh, sakangen kasih itengnya penting dek apel tapi udah bebeja lah kasih abah tadi teh sanempo si abah teh dek ka kebon teh salah mah hayang apel jeung si iteng meh Abdol jadi meh teh disangka maling orang apel lah jeung si iteng apel lah yang bebeja lah rek bebeja kasih abah dek ngapelan si iteng I love you iteng pokoknya mah dek bebeja meh teh disangka maling lamun urang teh bebeja teh disangka maling bebeja heula kasih abah love you iteng I love you iteng mah budak hiji-hijina si iteng teh perebutkeun ku si kabayan doa abah mah kasih si kabayan bolo kokok teh tukang ngawadulan batur ini masih ayeuna masih ngiteng mah jeung si Aden Sutarja kota di Jakarta boga perusahaan 17 mana ini tadi Arab-Arab si Amur yang geus bener gitu merebeja ka Sutarja kita ka kebon teh gedeung deui sieuna mah gedeung deui aduh kalakah datang si borok kokok tuh ka dieu naon bah Assalamualaikum bah Waalaikumsalam nih doa orang mah naon abi bade kasih iteng mau didoaan hayang apel bah malam minggu ayeuna geus dijodohkeun ka orang kota jeung saha bah jeung orang kota mau beja-beja mau beja-beja bisi dicegat ku maneh mah geuningan dicegat bah aya naon ka dieu apel jeung iteng mau berizin nah apa tuh mau izin tapi kudu aya syaratna syarat mah tuh ngore deula di kebun abah nu hiji ieu mah geus baresi siap bah tuh ngore deula anjing oke siap jeung ini borok kokok mah borok kokok musingkeun si borok kokok eta yang dijodohkeun jeung budak abah hiji-hijina moal doa yang budak pengadulan pintar kabalingar gitu mah Abah Wah, assalamualaikum bah. Waalaikumsalam Aden aduh Ayo Den, calik lah. Ayo bah. Lah. Ayo kena nah Den ieu kebon abah kabeh nu di dieu nah Aden pan urusan perusahaan pan ditu di Jakarta Luas kieu mah geuning mah. nuhun tuh Tanah lagi. kapungkur mah eta hargana 300 perak ayeuna mah juta-juta Naik. kumaha jeung si Iteng teh geus ningali can fotona nu dikirimkeun teh Acan bah atuh da kerek ge ku abah kita ka dieu. pokona mah geulis Den tong sieun ka budak abah mah geulis Ayeuna di mana tuh? tadi mah ngomongna teh dek-dek no nyeuseul di walungan kapungkur mah cenah saona Aden teh di dieu cenah lemur teh leres Nuhun tadi ge ninggal di Payun pas sampai dongkap ka dieu teh. Alah sawas pisan gitu. Wahas Jadi perubahan teh bah seueur tuh takal kawung aya nama baheula pan sok ngalalahang di dinya teh geuningan jeung si kabayan, kabayan ah si borok kokok mah tuh lieur tadi ku abah di babadulan kita ngoret antepkeun we si eta mah pinter kabalingar antepkeun we yang pangin kabayan teu hayangeun ka budak abah ka si Iteung eta teh da moali izinan sinaon ieu lama kitu patut momol gadag pagona teh nyatu hardolin we dahar modal ulin eta mah asal-asal dipaling di masjid eta mah lieur pusingkeun eta mah ayeuna mah adennya sok milih bade amang heula ka dieu yang ninggalan deui yang ninggalan deui ka itu cocok pokoknya mah Aden cocok neng gitu nya neng gitu kudu bahagia jeung Aden ya siap bah siap yuk ayo orang
Lah iya. Kebon si Abah. Aduh, si Abah kita ngored ini balak kieu euy. Bari eueuh koredana dasar aki-aki bolos tomong. Kumahanya euy, meh teh capek urang euy. Nih si Abah kita ngored balak kieu. Aduh. Balak kumaha meh teh capeknya. Mah si kabayan teh mah jurus teh pokok deui umar kali katung gitu atau tunggu kali maya nya si Asep kebenaran si kabayan Asep si Asep aduh si Asep kunaon teu kunaon eta sendal teh nyeri teu nyeri aduh syukur atuh mana yang mau anggar cai oh bae we puas wae lo pokok naon kamari mana mere jurus heeh poho deui jampena umar kali katung lain geus we ayeuna mah urang boga jurus anyar nya heeh naon jurus nipu pamajikan kan dirinya geus boga pamajikan lain heeh sih pamajikan aing ngabogodo wae kan heeh urang boga jurusna urang heeh bener maneh tapi syaratna gratis pangoredkeun heula ieu tah ieu ngan ieu heeh paredkeun ieu hungkul heeh gampang atuh sakieu mah urang mah sok buru heula geus ngored hungkul ngored engke aya deui di ditu geus ngored pokona mah aya deui heeh ieu mah jurusna teh ampuh wah heeh cara nu boga acan kan maneh boga eta maneh meureun heeh urang hungkul maneh ada bikin lihat lieureun heeh ngan sakieu mah gampang kurang heeh sok atuh kored lagi heeh halo main cicing di mana urang ngored heula sok urang cicing di dieu ya tangkal cau ya kabayan naon deui ai mana nih tah ngored kored na mana ilmu urang mah teu kudu make kored kudu kuleungeun ame ampuh pisan oh atuh siap sok urang di dieu heeh Hah, si Abah nipu orang. Ayeuna kurang ditipu deui. Jadi orang betul kudu capek ditah si Asep. Hah, nying suwe sia. Demi ilmu. Duh, inget ka somet kurang baheula euy. Di Sutarja urang bala sok ulin jeung si eta ka mana-mana duaan aya kumaha kabarna si eta nya kangen urang apa rek naonnya barudak ka dieu loba teuing euy hayang naon jang angkat jang tah naik sok bisa nah sok awas gebisnya aduh karang uja euy sok bisa ayo abieu nah itu mana mah aja teu bisa naik ke dalam mana ge sarua tadi bisa satu urang mah lulus komo urang atuh sandahar wae we sandahar ge aku teu bisa naik ke dalam sakitu mana ge teu pan urang mah capek kabayang mah sakitu wae bae aja mungkin lain lapar urang nyium ya ayo sok ya telepon atuh urang ngadaruk ieu mah ieu jeung maneh we harwe urang mah tebeuki ya rongkolapan tebeuki tebeuki nah deh sok telepon deui we lah lang cicing heula nah ngomong naon urang teh aya
biasa dekat tuh dekat Jakarta dek naon pindah ka itu ulah tuh kayak orang mau aya babaturan deui nu ieu sangkaan cek urang bakal nyusulan ka dieu da anggar atuh mana kita kumaha tadi ka dieu deui mah duka tah kumangke we tuh urang awe deui bawa babaturan deui tuh lah cek urang geus nyusul siap kumaha tuh lah cek urang Karja. Ayo buru itu mah. Si Bapak ngeukeun anggapan ke mobil. ayo atuh ayo Karja Ampura kabayannya. Karja Kabayan, geus beres tuh ngore teh. Kabayan. Kabayan. Naon? Itu geus beres ngore. Wah, manya karek sakedeung. Geus tunggu tingali. Oh, atuh syukur. Mana atuh jambrena? Ke heula, aya syaratna deui. Teu kuat. Heeh, ke heula aya syaratna deui. Naon? Pencetan heula. Boro dasar. Demi jurus. Heeh, sok lah, sing semangat. Dasar belegu ieu jelema dah. Naon? Henteu ieu si Asep. Demi jurus kikian. Siga si Tarja. Siga si Kabayan. Mau sama itu si eta baturan orang keleutik si Tarja. Oh, apa urang baturan orang keleutik. Tarja. Orang kangen Tarja ka maneh euy sarua urang ge ka mana wae maneh teh eueuh euy urang di dieu ngacik urang da teu gawe na mah gawe naon biasa we di ngacik urang itu dibawa urang mah di dieu mah ieu we di baheula ge halus euy eta penampilan euy Urang dihare-harekeun. tadi atuh saha itu baturan heeh tuh jadi disebutna teh saha tapi rancangan kabayan kapungkur terus lami nya saya sabar Meja boga bala teh. si teh bahasa keur itu merantau ke Jakarta lanjut Adi mawa naon? itu motor tadi Mau motor unggul? Oleh-oleh na atuh. Dia teh nya. tadi pas di si Ambu terus Abu di bumi Urang dok balik nulis mana? kayak heula kayak orang geus ngobrol jeung si ieu dibere ku urang jurusna Iraha. kayak geus beres jeung ngobrol jeung si ieu urang tepang sono euy jeung si ieu kurang geus lila 11 tahun urang teu panggih euy Lila deui. Nggak usah kemana? oh sok atuh Aing di tuh. itu urang Ayo. diukula di dieu ayo lila terpanggih euy di dieu jadi ka dieu teh aya naon ieu urang teh ka dieu teh dititah ku si Abah dititah naon nya kan urang teh dijodohkeun jeung dieu jadi urang mungkin mah bakal balik deui di dieu syukur atuh kitu mah jodohkeun jeung saha si Abah teh saha cenah namina teh Abah Iteung. mana Abah itu Abah si Ambu budak si Abah Iteung si Abah atuh iteung mah tuh awewe nu keur diincer ku urang da si Abah ngajodohkeun urang geura jeung si Iteung kumaha tuh urang teh geus mumut ka si eta teh ka si Iteung teh teh dipupusti kurang ka si Iteung teh nya tuh da apal urang ge da kita ka dieu si Abah teh terus penak jeung si Abahna atos tadi di saung itu tuh di saung mana di ditu tuh pas ngobrol tadi anu nuju ka mana cenah Iteungna nuju ka aya kabayan Jurus teu meunang sampai heueuh. Wah, kakak ngobrol.